baheula di Mesir aya hiji sepasang ustaz jeung ustazah magahan ngaji susah suami istri susah maisyahna kahirupanana ngan boga kotok-kotokna hiji endogan isuk jual endogan jual eta bae maisyahna tanyana mah geus teu boga naon deui bagawena ngan magahan ngaji tetapi nyana bisa seserian jeung pamajikanana lempang indah teu pernah bae kadeuleu pasentrok teh teu pernah pan urang mah di jero mobil ge teu nanya jeung pamajikan hareudang ke jero mobil AC mah AC hareudang sial teh urang curug tolol ieu teh boga nanaon tapi bangunan teh adem ayem ya Allah eta indah jasa tah imah tangga kos kitu teh susah tetapi kadeulina halimpu nu ngaraji loba ayalah pamalingan hasud cek pamalingan ieu ustad bangunna teu pernah bentrok cek kene paling ku aing kotokna teh emang pamalingan mah kos kitu intip pas isya paling bawa isuk-isuk teh ngajual endog teh kan si kiai di deuleu bebeja eueuh cek pamajikanna ka kotokna ge eueuh kotokna eueuh boro-boro ngajual endog urang kotokna eueuh jangan ku salaki dajah eueuh geus seserian kabeh ge atuh meureunnan kotok-kotok nu Allah dicokot-cokot nu Allah ku Allah atuh urangna ge atuh nu Allah ieu lang ge urang paeh ku Allah eulah ka cenah geus lah urang mau poe ieu ulah dalalahar ka lah ngeunaheun teh ngadenge kitunya asana tiis teh ka hate ngeunaheun moal aya di curug moal oh sing jeleger atuh aduh jianana jandela peupeus hiji bae mah ya Allah ya Rabbi masyaallah geus tenang tentrem lantaran jelema mah lamun pasrah ka Allah janji Allah bakal ditaekeun bakal diangkat ti isuk doang ka zuhur ka asar masyaallah begitu asar aya deui nu mere kotok cak sakawal mah 10 cak sakawal mah 100 nya mah geus tenang-tenang bae tinggal pamalingan ku ari cek pamalingan teh aing lah ya ustad tinggal ustad pencit ku aing sia kotok dipencit bismillahirrahmanirrahim maling ge biasa mencit kotok mah bismillah nu anehna begitu kotok dipencit bulu-bulu kotok kabeungeut narempel jaranadi kabeh jadi beungeut teh ieu pinuh ku bulu masyaallah cabutan jadi deui harita keneh cabutan jadi deui ka dokter terus diberesan jadi deui geus ka dokter terus ka kokolot geus cabutan jadi deui ka dukun jadi deui ramuan geus diinum geus jarah di eta jadi bae ayeuna kan nyana bingung ieu bulu kotok jadi bae sakeneh ayeuna nanya lah nyana ka Ba'dul Arifin mun ceuk urang wali ahli Allah datang nyana ka dieu Waalaikumsalam naon kula maling kotok kiai sia teh kiai dipaling maksudna jaga teh lah ulah halalin puting be tak kiai ajo ieu barang dipencit di bulu kotok ka dieu ka beungeut geus ka dokter geus ka dukun geus ka nu bisa ramuan jadi deui nah ieu kumaha cara keneh istikharah si kiai teh ka Gusti ieu mah penyakit moal cager lamun lain didoakeun jore kudu dipalingna lamun nu malingna lamun nu dipaling ngadoakeun goreng cager lamun encan ngadoakeun goreng mah ieu terus datang ka pae mah cager masyaallah itu mah hiji sakitu bae geus geus atuh kitu mah ngutus jangan ngutus supaya ngomong jore
Kiai. Lain kiri lain boga kotok, boga. Jadi kotok ka mana? Maling. Nyaon teh nu malingna? Atuh henteu. Kula lamun ngabejakeun nu maling mah isteu kudu. Henteu ieu mah kieu kiai maksudna ieu aya geus nyaho makan kiai deuk kumaha tah deuk kumaha. Atuh doakeun bae doakeun supaya ku gale deuk ulah. Sial kiai hese jasa cek. Hese jasa kiai. Masyaallah terus isuk datang deui ka ibuna. Bu Haji, kiri lain boga kotok, boga cekeuna. Ieu ku hari anu maling cekeuna kotokna. Nyaon teh nu malingna? Eta urang dia sebenarnya. Urang mamandege kajian gerak Allah. Lain kitu bi. Aya geus kajauhan mah panu malingna bisa dipanggil, bisa dinasehatan atau kurang bisa dicarekat. Ulah nyana nang Allah, leumpangna ge nang Allah, malingna ge eta teh meunang gerak Allah atuh kumaha Allah bae. Ngagedean buluna. Lain cager. anu diutus dicarekan goblok sia kamari mah teu paranjang kieu cageuna ya asal beuki bagus teh bulu manjangan ya Allah ya Rabbi geus datang deui ka dieu teu daekeun ngadoakeun goreng masyaallah eta kiai kuat jasa kuat akhirna meleh deet ngana datang tadinya Waalaikumsalam Isa kula nu meuli kotok. Kotok san, kotok kiai. Oh, masyaallah. Atuh masalah meuli kotok kok buluna jadi kadinya. Nya ieu, jadi kula geus kaumana ieu teh cager-cager. Na ieu mah eueuh deui jalan cek kiai anu di anu hiji-hijina cara supaya cager lamun kiai ngadoakeun goreng ka kula. Ya tuh kula ya kena ngadoakeun goreng mah teh gerak Allah nang Allah. Manjangan deui. Nyana sujud di dinya artina ieu mah doakeun goreng ge supaya jadi obat bae. Ieu mah kula mah doakeun goreng, kula deuk kumaha tah kumaha nu penting kula cager. Ieu mah ngadoakeun goreng ge lain naon supaya kula cager bae. Akhirna nyana merenung ka Gusti Allah demi kecageran. Akhirna nyana ngadoakeun goreng. Maksudnya mah supaya cager, henteu aya naon di hate. Jang nyageurkeun. Ya Allah ya Rabbi. Hamba Gusti nu maling kotok kula anu kula ieu teu pernah ngadoakeun goreng, makin kula teu ngadoakeun goreng makin panjang buluna. Karunya kula ya Allah ya Rabb. Ieu jelema nu maling kotok nyanggakeun sadaya-daya kula tresep jasa sabarama dipali ku jelema ieu. Atuh baleslah Gusti sakumaha pagawean jelema anu maksiat. Harita kene cager. Cager spontan. Kiai kotokna paraeh kabeh. Anu tadi teh nang pamere teh. Lantaran ngagonengkeun goreng ngadoakeun goreng. Paraeh kabeh kotokna. Dibales. Tuh, jadi eta teh sebenarnya mah nyana embu ngagondakeun eta mah sakadar ngobatan. Nah ieu konsep hirup urang deuk jadi kiai, deuk jadi pedagang, deuk jadi pemerintah, TNI, deuk jadi polisi, deuk jadi naon bae. Hiji bae ulah sok ngadoakeun goreng ka batur insyaallah gerak. Indah jasa. Jah hirup teu kudu jadi kiai. Henteu kudu jadi kiai Kanjeng Nabi berhadapan jeung panglima perang. Apakah Kanjeng Nabi nitah eureun ka panglima jah henteu? Kanjeng Nabi kapanggih jeung polisi, askar. Apakah Kanjeng Nabi titah eureun jadi askar? Henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung petani, sugan Kanjeng Nabi nitah eureun tanina? Henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung pedagang, sugan Kanjeng Nabi nitah eureun dagangan? Henteu. Ban Kanjeng Nabi mah mangga kabeh, nu penting takwa ka Gusti Allah sebab etalah bekal jang bahan balik ka lembur asli. Urang jadi polisi, sing jadi polisi nu takwa sebab polisi ge bakal paeh. Urang jadi TNI, sing jadi TNI nu takwa sebab bakal paeh. Urang jadi pedagang lah nu takwa sebab bakal paeh. Urang jadi kiai lah nu takwa sebab bakal paeh. Di kiai ge loba nu teu takwa. Kiai begitu di Lampung. Di Lampung mah teh. Sarua KTP-na orang pondok eta. Sarua. Nah iyalah
jadi urang kuari berusaha jadi jelema anu takwa ke Allah dengan posisi anu geus diatur ku Gusti Allah.